aya dia kunan gitu bisa kabur dia mah. Aing boga kahayang dia mah. Hayang nun gitu dia. Hayang dikawinkan ku aing jeung si komik. Daek dia. Atuh daek ngaranna ge bogo. Dia mau milih-milih heula lalaki. Henteu aing mah geus poek ku si komik. Pokona aing mah geus lope gede beh ka si komik. Lah dia malah mun kawin jeung si komik moal kebal meureun ka mah. Kan dia mah ngadoakeun kitu. Atuh pan si komik maka deulan jelema na kitu Atuh wa mah geus nikah mah henteu lah. Geura ge cek aing moal kebal eta dia lamun nikah jeung si komik mah mending nyiar di lalaki. Henteu geus jodohna kitu ih dia mah. Geus aing mah cuma ngadoakeun bae jeung sahabat yang baik. Tah gitulah sebagai babaturan harus mendukung. Atuh ho anjing ngadukung ke dia mah. Sugan bae ya. Datang ka imah aing balik ya mau jukut. Anak aing geus datang. Kayak jong geus asak. Pokona mah geus deungeunang geus aya pokona mah geus nikmat mah tinggal bek bae nyatu. Yah, sugan bae lah. Woi, ende sia. Bora-bora yang ngising kendi. Ngising janggal kaca pegi bener ripu. Maksudnya kemana? Ende. Lah priwe. Oh. Atuh ngomong kayak dia mah. Kamana gitu kaing. Ulah eta. Ende dicangkai mos ku aing. Endah meureun. Sih lah. Itu suka teh karo apa? Ya karo ini makannya anaknya inyong. Lah priwe anaknya dikasih suket. Ya ora apa-apa, sing penting mangan. Kita ning anak perlu ya. Ya wis. Masuk. Priwe. Geus kieu bae dia dengekeun aingnya, dia mending balik ulah kabur-kaburan karunya ka bapak dia. Dasar mama dia teu balik-balik geus 7 mulut 7 tahun 7 lebaran. Nyinan kita eta emak di Arab Saudi ngangon onta apa nyaran korma. Aing mah teu nyaho naon tentang indung aing mah. Dia mun hayang nyaho tanya ke ka abah aing. Nah jangan kudu nanya gitu ka bapak dia nya. Atuh tanya bae. Tebek ya amat yang nanyakeun ka abah dia daek yang dicangkemos ka abah dia. Geus burung ulah loba omong ka dieu ka ditu. Sagala mah aing anu diarep dibabawa. Geus burung dia kori balik ka ditu nya. Ulah kabur-kaburan namun hang kawin dia terus terang ka abah dia. Karunya ka abah dia manang sekolot geus geringan bae. Geus repeh pokona aing moal balik sebelum aing ditangan ku abah aing. Geus kumaha dia beta mah ku kumaha ge. Geus coba repeh, ulah ngocoblak bae aja bau sungut. Ya bang geus jadi cangkemos ku aing teh ge. Saya kata sanu hang jalan aing. Hoi, jangan lu galang, hoi. Aduh. Sakit itu tolong halangan dak. Bangsat doang sakit itu nabrak aing. Kira-kira siapa motor? Alamat. Hei, sia. Jangan babe orang. Bubah babe. Lain orang cari sukan orang masa bae nek di kita di naon halangan jalan. Atuh teu kira-kira sia mau motor mun surudug bae aing disurudug. Atuh pan di mah jalan meureun. Atuh ho jalan pernah aing keur nyabrang. Emang eta motor eueuh reman. Pokok awahan di karang ka bengkel. Atuh make sendal kitu tah. Naon? Geus burung urang ulah kalau bakal di ditu hampura bae ya, beh. Geus ku aing dahampura, tapi aing minta pertanggungjawaban jukut aing pangbawakeun tuh. Wah, tenang. Masalah jukut mah urang nu mawakeun. Soalnya jubur aing nyeri ya. Geus hayu. Atuh mun ikut kira-kira kalau tetangga dorong motor. Atuh kumaha kan nu mawakeun oge. Geus bae ku aing dipanggul. Hoi. Dia mamang aing gawe tuh. Kok Bang Mustia dina naonan mamang aing dorong motor. Paneng tidak mau jukut na meureun. Geus. Kolot nu gawekeun. Kolot gawekeun. Oh, iya. Cek aing geus. Mamang aing yo. Geus leuy. Cina kitu sia. Si Minu mah. Geus share di Minu ka ditu. Geus. Share di ka ditu. Geus sia ka ditu mending gerak yang di ka ditu. Geus. Ayo. Gerak sia. Ayo. Ayo Mang ya. Ayo Mang. Geus. Iya. Geus eta mah kieu bae aing mah pangbawakeun jukut aing bae ka ditu ka imah. Aweun ka mana kitu? Aing geus mau nama perlu deui. Oke, urang. Pangbawakeun jukut, lamun bisa pangparabkeun nya. Parabkeun ka mana? Kana me. Atuh beureugeun kana maung.
Oh, nges pokoknya banyak burungnya. Itu baik. Lu ada di jalanannya. Bisa kecilakokan. Ayo. Oh, nges abah menok kali ya. Ai. Duang-duang nama eta anak ai kita sebini. Dina potongan-potongan nama. Jangkis, jangkung kuru, manis. Kayak bisa salah yang kita. Wih, tapi duang nama ho, kadik. Oh, kitunya. Aja udah nggak darah. Geus dia darah. Ai, jasia nok. Kamana bae kitu sia nok? Abah mah geus kadi itu geus kasiliwangi ka Baghdad, ka Arab neangan kadi itu eueuh. Go, bah manehna pundung ge hayang kawin kabur nama. Bener si Anok hayang kawin. Anu bener. Lain ngomong si Abah hayang kawin dikawinkeun ku Abah jeung Embe. Tuh kira-kira abah maknya jeung embe. Bikin saha? Si komik. Hah? Jeung si komik. Nu bener bae si hayang si komik. Tuh bener be. Jelema siga bedul buntung kitu. Hayang kawin jeung si komik. Oh, geus sakitu mah kayak gampang ku Abah dikawinkeun. Pokoknya mah kuari mah balik bae heulan. Saya balik yuk. Ayo balik. Ya Abah unung ejo di mah. Dahar ge ratos deui kejo. Ya, anak parawan aing balik. Geus pasti pokona mah imah haneut. Kejo haneut. Aduh.